Salamullah ala Rasulillah salatullah. Di tengah-tengah kebiadaban manusia kaum Hud diberi kanikmatan ku Gusti Allah awak jarangkung gede, diberi kanikmatan ku Allah otomatis di samping awak jarangkung gede tanah gede. Ku sabab tanah gana gede atunya nama nyabut tangkal kayu ge sorangan bae nyieun imah dan lain sebagainya ge wo kumaha nyana bae. Lamun nyana jangkungna 40 meter berarti kan imah minimal 50 meter. 45 lah. Wow, aya nu batu kunyana diangkutan dipake nyieun imah. Jalawangna ge sabelah mun dibawa ku 500 zaman kuari kurang. Sabelah lawang dibawa ku 500-an teu kabawa. Ieu kan hiji kanikmatan ti Gusti Allah, tapi nyana nyembahna lain ka pangeran nu mere nikmat. Endahan ngaja nyana nyieun patung nomor hiji, aya patung asmat nomor kadua, aya patung semut nomor katilu, aya patung haba. Ong gede-gedena patung haba, wow, jangkung gede teh patung teh. Sok diminyakan diusapan nyana aya naon lapor nyana ka patung haba. Di tengah-tengah kebrutalan manusia peradaban teh ka ibadah-ibadah geus lain ka Allah, kala ka ibadah teh ka makhluk, aya nu ka kayu, aya nu ka batu, terutama di negara eta teh ibadahna teh ka patung haba asmut. Woi, geus puguh perjudian, permabukan. Pokona mah biang keladina mah KBG, lamun geus kos kitu moal teh jauh di mabok. Asal geus mabok bae ka ditu kapan perzinahan, asal geus perzinahan bae kan pasini ka ditu nahju pembunuhan. Tidinya kan peradaban nyana neangan perlindungan anu salah, mangeranan ka batu. Ya Allah, ya Rabbi. Saat geus eueuh syariat eueuh agama selalu sunnatullah ngahudangkeun umat jang nuntun, jang ngabeberes, jang ngurusan. Cok Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Terus begitu datang ka kuari gitu. Setelah Kangjeng Nabi teh aya dilanjutkeun ku khulafaur rasyidin, terus ku atba tabiin, terus ku atba tabiin. Terus ka belah dia tanawlila, terus ku para aulia Allah diurangku para wali sanga. Terus setelah eta mengakar pondok-pondok pesantren, terus diperjuangkeun, timbullah penjajahan Belanda ka urang ka dieu. Anu luar biasa Belanda teh, datang ka sabara abad di urang anak baranakan. Terus kebrutalan loba, gerak deui lah kiai. Urang lamun nyaritakeun bergerakna kiai, satu sisi memperjuangkan kemerdekaan negara, berarti satu sisi memperkuat agama. Sebab harita teh nu diseredan teh kapan urang ge nyaho ku Belanda teh, mun urang nyaritakeun Tasikmalaya Ki Mustofa disered, lamun urang nyaritakeun di dieu Ki Ahmad Hairun diserang datang ka Tangerang disered, lamun urang nyaritakeun Jakarta kiai-kiai teh disered. Wah, eta nyaritakeun perjuangan satu sisi jana memperjuangkan sebuah negara Indonesia hayang merdeka, di sisi lain jana memperjuangkan agama. Tapi Belanda seret, bunuh. Nu mantak di jerona perjuangan teh kiai malulu. Terus Jawa Tengah, terus Jawa Timur. Unggal kota urang neuleuh. Jalan Kiai Haji Ahmad Khairun, jalan Kiai Haji Khairun, jalan Kiai Haji Mustafa, jalan Kiai Haji, kiai malulu kabeh. Pejuang. Sudut jalan Imam Bonjol dan lain sebagainya. Nah, terus merdeka. Ternyata merdeka, alhamdulillah aman. Kabelah dia dilanjutkan, mulai di tubuh pemerintah brutal. Asal pemerintah brutal teu beres, kiaina teu beres, rakyat cilaka. Sinpani dua kelompok, di mana beres rakyat, di mana teu beres rakyat.
gara-gara pemerintah jeung kiai teu beres rakyat milu teu beres kitu bae konsep ti Kangjeng Nabi mah sinpani dua kelompok beres kabeh teu beres kabeh mata kuarieu jaban teu beres hatina teu beres kuari pemabokan dihareupeun imah urang ditukangeun imah urang perjudian dihareupeun imah urang tukangeun imah urang pembunuhan tukangan imah urang sambalaya perzinahan dan lain sebagainya berarti kan teu beres pasti kiai jeung pemerintahna teu beres rakyat bakal teu beres teu bisa nyalahkeun pemerintah doang teu bisa nyalahkeun kiai dua-duana teu beres punten untung masih kene aya kiai anu karena Allah lillahi taala beuh tama mustika jasa lamun aya kiai geus karena Allah lillahi taala tapi maha kawasa Allah di saat kerusakna kieu aya bae urang ngadenge Jawa Timur aya kiai anu Jawa Tengah aya kiai anu Jawa Barat aya kiai anu Banten aya kiai anu nagara sangkan ulah moleset nah ketika brutal rusak jelema jang urusan Allah ngutus saurang tak didenge teu didengena nu penting aya terus baik itu baik atau terus baik aja kumaha ge terus itu baik engke ieu aya de cal deui ke datang kara rusak kabeh komo ieu mah baheula keneh jasa Kangjeng Nabi Hud alaihi salam muncullah Kangjeng Nabi Hud dakwah cek Kangjeng Nabi Hud ya qaumi abudullah kaum kaula ulah salah nyembah patung ismud ulah disembah nu disembah ma'budullah Allah wahiduhu nu nyieun langit bumi katut eusina urang teh kenging ngadamel anjeunna wajib atuh nyembah teh ka Allah malakum min ilahin ghairu de pangeran jeung akeun aranjeun kecuali Allah apala tatakut apakah teu sarieun maneh sing sieun lantaran lamun ngatep kos kieu deuleu kaum Kangjeng Nabi Nuh topat banjir urang ge teu menutup kemungkinan lamun teu percaya teu nyembah ka Allah urang ge bakal disiksa cek Kangjeng Nabi Hud cek kaum adngar omong qalal malaul ladzina kafaru min qaumihi kaum na ngajawab Hud inna lanaraka fi safaha wa inna lanazunnuka minal kadhibin kami kabehan leuleuh maneh teh horenganan bodoh kurang kepinteran kurang akal edan anyar sia mah Hud edan diterapkeun ka budak-budak orok ge titah nyebutkeun Hud edan Hud bodoh asal aya bae Kangjeng Nabi Hud dakwah tu si bodoh asal Kangjeng Nabi Hud dakwah tu si bodoh teu percaya masyaallah karim wa inna lanazunnuka minal kadibin maneh ngaku-ngaku diutus ku Gusti Allah kita nyembah ka Gusti Allah deui ja sangkan kami mah maneh mah pembohong bohong si Hud segala rasul segala naon cek Kangjeng Nabi Hud ya qaumi laisa bi safaha kaula mah jalain jelema bodoh lain jelema edan walakinni rasulun min rabbil alamin kaula teh jelas adalah utusan pangeran uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin kaula nyampikeun amanat-amanat ti Gusti Allah ieu teh titah ngabeberes urang teh ieu nu dijadikeun santri nu dijadikeun ustad nu dijadikeun kiai eta teh titah ngabeberes umat ngabeberes dagara tuh jelema nu keur dicekelan ku setan supaya dirampas di leungeun setan tah eta lah tugas kiai kunaon kiaina kababawa ka juri ka ditu tuh jelema nu keur ngeri ditrampas kiai cek Gusti Allah pan ilmu patul muin geus aya di sia ilmu hadis geus aya di sia eta mah anu ngahalal-halal eta mah ku nafsuna rampas ku sia hayo cekel tah di leungeun setan teh nyadakeun dicekelan ku setan rampas mulai kiai peduli kadinya balik tidinya kiai nyieun sorum blon teh kiai masyaallah lain kita ngarampas di leungeun setan endahan jadi setan cenah setan seserian itulah kepanjangan tanganku kiai anu
Dulu makan dia enggak digolkan, sekarang enggak digolkar. Rata-rata cek setan. Asal digolkar we anak buah aing. Cek kiai hadeuna aing mah di PDI komo sarua. Cek di PKB aing kan teh golongan kiai medut. Yo udah beres abek. Cenah kiai sombrang amat atuh bongan siana teu beres. Ja aing malain ka partaina aja partai maya ada RT-na rapih jasa. Tiis pun dibaca ku urang jang rakyat. Tapi aing neuleusi aja hareuda. Aing ngadenge aturan-aturan Golkar nama aja ngeunah teu salah tah mah partai Golkar nama. Ja siana aing neuleusi hareudang sebenarnya mah. Teu cukup make AC tetep bae hareudang bae. Sebab korupsi aya di sia. Kejahatan aya di sia. Atuh Golkar nama aja bener. Jiwe. Naya kangjeng Nabi uballighukum risalati Rabbi. Kaula nyampaikan kanjen kana risalah-risalah pangeran kaula amanat-amanat. Titah nyembah ka Gusti Allah ulah nyembah ka haba jeung ka ismun titah teh kitu muamalah anu rapih. Perpolitikan aya aturan-aturanana sesuai jeung aturan kitab ti Gusti Allah. Mabok haram, zina haram, maling haram, korupsi haram. Sing hade teh Kangjeng Nabi Hud lamun teu didengekeun ieu bakal timbul azab, timbul siksa. Sakumaha kaum Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Sim kuring mawa annalakum nasihun amin, ditugaskan sebagai penasehat anu terpercaya ti Gusti Allah atas karisalahan. Masya Allah. Jadi berarti rasul-rasul teh titah ngarawatan umat, kiai-kiai teh titah ngarawatan umat. Nu mantak teh sambarangan jelema nu bisa maca Quran, sabada bisa maca Quran teh bisa ngamaknaan. Sabada ngamanaan Al-Quran teh bisa ngahartikeun secara detil, sabada ngahartikeun teh bisa make kana Al-Quranul Karim. Jelema nu can bisa maca Quran kemudian neuleun nu bisa kabita luar biasa be mun aing bisa mah meureun aing ge maca. Berusaha nya nasu nya naon gitu belajar hayang bisa. Jadi kebanggaan. Ketika geus bisa deuleu anu bisa ngahartikeun beungeunna mat lamun kaharti eta Al-Qur'an ngaji nyana. Setelah ngajinya bisa ngamanaan Al-Qur'an jadi satu kebanggaan. Tetapi horenganan teh cukup lamun dibaca dihartikeun, horeng kudu diamalkeun. Ketika aya jelema nu bisa ngamalkeun Al-Qur'an jadi satu kebanggaan mulai belajar nyana coba hayang nyaho ngamalkeun Al-Qur'anul Karim. Nu mantap kudu make penuntun anu mursyid supaya teger timbul keyakinan, sebab keyakinan urang maka karek datang ka ilmu yakin supaya naik kana ainul yakin supaya naik ka hakul yakin. Satungtung urang aya dina ilmu yakin pabentrok bae moal eureun-eureun. Tapi lamun urang geus datang kana ainul yakin iya tuh urusan bentrok urusan puru mau masalah. Urang mah lebaran teh poe ieu mah lebaran poe ieu ulah sok dijadikeun masalah. Atuh aya sapuk bae kunaon atuh kulantaran beda. Urang mah jeung manehanana geus aing mah moal daek diriungan mun aya nyana. Aing mah moal sasalaman teu hayang lantaran berbeda puasana jeung lebaranana belon teh. Encan datang ka ainul yakin emang ibadah datang ka dinya lain. Heuh, teu ibadah lalagaan karena kaos kitu mah lalagaan. Ibadah datang ke masjid Allahu Akbar likum-likum nama ibadah lalagaan nama ngalawudu kocek datang ke masjid sholiman Allahu Akbar likum-likum neraka teh makus kitu mah. Cih, emang kumaha kitu kiai jadi neraka kok sembarangan amat kiai. Itu emang aing masuk sembarangan. Dia sia manu teu sambarangan geus sakitu na bae. Aing manu sambarangan geus sakieu. Sia manu teu sambarangan kos kitu. Itu maning aing sembarangan. Kapan orang tadi mimitian tina syahadah asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian bahwa teh pangeran anu wajib disembangi Allah abdi nyaksian yen Kangjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah. Lamun ente bersaksi atuh kudu nyaho. Lamun ente bersaksi kemudian ente teu nyaho atuh saksi palsu. Naik ngaji teh eta. Naik ta ngaji tah ngaranna.
Lamun ente sakedar nyaho doang haju berarti teu ngarasakeun berarti ente kanyaho ente palsu. Ente nyaho tapi teu karasa itu palsu, kena kanyaho. Syahadah ente kena karasa ku jantung ente. Ente bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eta ilmu ilmiah nyaho, geus nyaho supaya karasa kana jantung. Bersyahadah abdi nyaksian teu aya pangeran wajib disembah kecuali Allah. Nyahokeun heula Allahna nu disaksian. Nyahokeun zatna, moal kanyahoan zatna gampang nyahokeun asma. Kanyahokeun heula asmana tuh minimal asmaul husna, lain minimal. Geus sakitu bae ke kaditu nama pengembanganna leuwih. Sanggeus teh nyahokeun asmana bakal ente menelusuri kana afalna. Sanggeus teh kanyahoan apa sifatna, kanyahoan asma jeung sifat bakal kanyahoan afalna. Lamun urang baca Quran al-af'alu kulluha minallah fa'alul lima yurid ngan dibaca, tapi ketika urang kata ajong bae haju bae aral. Urang teh atas baca Quran di kamar fa'alul lima yurid. Sagala pagawean teh kumaha Gusti Allah bae nu ngersakeun nyangakeun urang mah teu boga pagawean. Shadaqallahul azim. Haju urang kaluar ti tajuk goblok sia. Neuleus sia batu goblok tuh aing getihan bae pancet dikakarak dibaca fa'alul lima yurid. Ji ayo coba urang dibaca fa'alul lima yurid diterjemahkeun ku Imam Sanusi al-afalu kulluha minallah. Sagala kaos sakabeh pagawean teh sakabehna ti Allah. Shadaqallahul azim. Tenden Quran. Kemudian orang keluar, aya jelema naik motor nyerempet ka urang. Sakata teh tolol goblok. Awas ya, awas apa yang ditelus ya. Sikana mah fa'alul lima yurido. Mantas ngaji Quran fa'alul lima yurid. Pagawean maka bagi ti Gusti Allah urang mah hanya sekadar sabab doang. Shadaqallahul azim. Mulai isuk-isuk mantas maca Quran dagang karung dikirim satrek. Ai praktek teh dibayar. Punyana karungna dicokot duit teh dibayar dibere cek modong. Nyana tolol-tololan goblok teu kaburu zikir endahan tasbih dikaluarkeun goblok tolol lain baca subhanallah goblok tolol. Aya tadi fa'alul lima yurid ka mana? Berarti syahadahna nu bohong keneh. Tuh di dieu lah urang ngabenerkeun syahadah kanyahokeun heula nu disahadahan teh saha Gusti Allah nu wajib di Allah sabaraha nu mustahil di Allah sabaraha. Sabadana eta kudu nganyahokeun kana asma-asma Allah. Allah teh Samiun maha ngarung. Geus Allah mah ngarungna teu make ceuli naon bae ge kadenge ku Gusti Allah. Urang wujud urang ge kadenge ku Gusti Allah boro-boro sora nu kaluar urang ge bisa ngadenge eta mah komo Gusti Allah wujud urang ge kadenge ku Gusti Allah. Nah, ieu teh bentuk wujud urang hasil daripada dadamelan Allah. Kadenge ku Allah jangan nyieun Allah. Allah teh babarengan jeung urang dek neangan Allah hese cak saha hese. Ketika pangi-pangi eta mah lamun ditutupan hatena ku Gusti Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Ditutupan tah mah jadilah munafik, jadilah kafir. Urang mah geus dibukakeun ku Gusti Allah. Aya Gusti Allah di mana? Ah sugan di luhur tangkal kalapa tae kan Gusti. Ah ceda sugan gunung santri tukang sawo malulu di ditu. Ge di mana tuh ya Gusti Allah teh? Ih atuh deuk naon hese-hese jan Gusti Allah. Cenah teh Kangjeng Nabi kapanggih jeung Allah di ditu di Sidratul Muntaha naik sia ka ditu lah. Kangjeng Nabi kapanggih di Sidratul Muntaha tae kan Gusti Sidratul Muntaha. Jalamun Kangjeng Nabi kapanggih jeung Allah tuh urang ge kudu kapanggih jeung Allah. Da Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah. Da Kangjeng Nabi Musa mah kapanggih jeung Allah teh di Gunung Tursina. Los ka ditu sia ka Gunung Tursina. Aing ge liwat ka dinya luhur jasa ditawaran deuk naik ke moal. Ngomong luhur. Ayo sugan kula mah Gunung Tursina teh kos gunung santri kos gunung karang gitu. Kula nanyakeun ini Tursina. Hai.
kulluh tursina min Misra ila Yordan, min Yordan min Misra Yerusalem kulluh tursina. Teu kaharti aing mah kabeh horeng tursina. Eta kabeh nu di Mesir, Yordan ngahiji pan teh eta gunung tursina kabeh. Watini wazaituni wa turi sinin wa hadal baladil amin barang datang ka ditu. Oh, berarti ieu kabeh gunung tursina bener. Lamun urang di Yordan teh tadinya di Aqaba kadeuleu Mesir kadeuleu Yordan kadeuleu Israel kadeuleu. Mentek didinya terindah sadunia didinya, 3 dimensi. Urang cicing didinya, oh ieu Mesir, oh ieu Yordan, oh ieu Israel. Kadeuleu lampu-lampu nati Israel. Oh, Masya Allah. Ieu mana? Ieu teh kabeh gunung Tursina tah. Nah, itu gunung Tursina nu mana? Nu ku Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi Musa naik. Aya. Aya teu pati luhur gunungna tadi dinya ngan lantaran lewatna peuting harita henteu. Nah, eta kan Kangjeng Nabi Musa mah di dinya. Kemudian Kangjeng Nabi Yusuf maka panggih jeung Allah teh di jero sumur. Nah, eta baelah mandingan ge, ja urang baroga sumur kabehan. Pangheulana Haji Pendi, paksa bae geus ka jero sumurkeun. Urang bebeskeun habak. Dek naon cek Haji Pendi, kudu kapanggih jeung Allah. Minimal jeung malakal maut ya kapanggih ge di jero. Ji, atuh Allah mah teu boga tempat. Allah makan teu bisa dikuasai ku tempat. Allah mah bigairi zaman wal makan. Tapi ketika Allah hendak jangelek ka urang tajali atuh kumaha Allah jawab ke pangeran. Ayo. Nah, urang sebagai umat kita kapanggih jeung Allah syahadat heula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat sia bener henteu. Eta teh tadi tas fa'alu lima yurid aju katipu sial-sialan. Coba lamun geus akur mah syahadat geus pas syahadat. Ketika dak dibawa barang urang, haju ternyata orang ditipu. Oh, alhamdulillah. Cek pemajikan kunaon ka di dalam dia, waktu gerak Allah horenganan. Oh, kakak tadi tas kaju fa'alu lima yurid. Beres. Menang sabulan dideuleu ku pamajina, Kak, kunaon haju kuru? Mikiran kakak. Tidak fa'alu lima yurid. Nyaho aya bae di jero hati. Tama geus jelema bobogohan 3 taun bobogohan. Deuk dikawin gasa Pak. Saminggu deui deuk dijadikeun serobot dibawa ku batu. Nyana ditanya ku babaturan, "Cenah ka boga sia dibawa ku babaturan kun saya?" Aja sia kumaha reaksi sia? Nah. Kabeh gerak Allah, fa'alul lima yurid. Aing wau jeung nyanana Allah, ku ari nyanana dibawa batur nang Allah, beres geus. Emang mah dunia setahun kelor. Dalekeun aing ujianna mawa ditiiran ku aing. Sia teger amat atuh aing teh calon wali. Geus beres. Beunang sabulan kapanggih deui kuru. Sia ieu kuru amat ku ari. Mikiran bae. Cinta aing dibawa ku nyana. Geus saparo-saparo acan kandas kunyana di beak kabeh. Si mantah ke cicintaan sok dianggeuskeun kabeh. Da tadina teh aing nya yang percaya nyana percaya. Jadi geus cinta ku di hati aing. Beak kunyana dibawa ka Lampung. Jadi asuh saya jadi kuru ge aing mikiran tadi saya cek sia fa'alu lima yurid. Sungut doang anjing. Buktikan fa'alul lima yurid, maka urang ketika nyaritakan tentang pendidikan formal hebat jasa eta pendidikan mulai SD, SMP, SMA datang ke kuliah hebat jasa kurang hebat jeung pondok pesantren modern hebat jangan supaya mengetahui tentang dunia jeung akhirat tapi ketika urang dek ngabuktikan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah supaya karasa moal aya di universitas mana nu aya kos kitu pasti kudu masantren bae. Aju guruna ge deui teh haju mere kanyana. Dideuleu heula beungeutna. Ieu budak beungeut syahadat talain ieu. Dideuleu ieu. Teu sambarangan. Tah kudu mondok bae minimal ngaji heula kos ieu. Hayang nganyahokeun syahadat teu ngaji moal bisa. Baca ku ente buku. Karangan dokter-dokter andas bacaan buku moal aya perubahan kajian buku mah. Sebab naon bigoiri musafahah tanpa aya neuleuh sungut guru
Mantap kieu ge nu ngajina duluan mah wallahu alam. Sak nu di luar ulah kitu tuh kiai, aing mah kitu bela. Hadir beda kan, urang lamun hadir di jero neuleuh guru beda ngaji teh. Datang ke asup ke jero jantung, sebab naon? Ngerokok izin minimal izin ka guru. Ngopi izin ka guru padahal geus saya nginum jasa tita tadi teh. Tapi pan izin dah, tapi nu di luar mah pan anu nangkarak ngaji. Anu nangkum ngaji, anu nyedot kopi deui sut. Ngarokok anu geus beak 5 ngarokok. Mending mun mayar ngahutang pan. Kan beda. Iyalah urang teh titah ngabeberes, titah ngatur-ngatur. Sarua jeung cek Gusti Allah, "Hei kiai, ku aing sia dibere ilmu." Tuh, urusan kaum sia. Urusan tah kampung sia keuna nyahoeun ka aing. Ayo urusan. Mantap kiaina kudu geus bener-bener deuk urusan, memeh ngurusan batur ngurusannya na heula. Ulah okos jara anu boga manuk di Garut. Di Garut isuk-isuk teh di Garut kiai, samping kaeun kahandap kaos kitu, kaos opea memple, manuk diturun-turunkeun di pandiat nyanana can mandi. Di Garut tetep lontar di Garut. Geus kieu bae kotrek datang ke jam 10 nyanana teu mandi. Ngarokok bae manuk di pandian nyana teu mandi. Tah, eta kos kitu eta teu beres eta. Kos tukang ojek motor di pandian nyana teu mandi. Suka ojek. Nah ieu ge kiai teh lamun ngabeberes batur bae, ai nyana teu beres tah eta kiai ojek. Kiai ojek eta kos kitu ngaranna. Di lemur urang kieu ojek melulu eta. Nah tugas kula mau balighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Kaum ngabangkang denurut percaya ka ucapan Kangjeng Nabi Hud alaihi salam, cek Kangjeng Nabi Hud awajibtum manjaakum zikrun anata. Maraneh kabeh heran ulah aneh ku gara-gara datang ka anjeun peringatan ti pangeran anjeun melalui lisan seorang laki-laki anu termasuk golongan anjeun, sebab kula teh lahirna ti dieu sarua jeung anjeun. Ulah kaget lamun Allah ngutus ka seorang lalaki ti golongan anjeun, yakni urang dieu urang Ahqaf anu dititah ku Gusti Allah liunzirakum ni tah nyingsieunan ka anjeun. Lamun anjeun nurut ka Allah, percaya ka Allah salamet, lamun henteu cilaka bakal disiksa. Wadkuru cek Kangjeng Nabi Hud sing areling sing aringet ija'alakum khulafa. Ketika Allah ngajadikeun ka anjeun sebagai pengurus-pengurus bumi, dibere dedeg pangadeg anu luar biasa ku Gusti Allah, wasadakum fil khalqi basto ditambahan ku Gusti Allah kejadian awakna, dijadikeun ku Gusti Allah kekuatan anu luar biasa sehingga dek gawe naon bae ge boga kagagahan jeung kekuatan ieu teh hiji nikmat. Urusan tah bumi rapihan tah bumi jang naon teu kaluar tina jang kamaslahatan umat. riayat su'unil ummah tiba heula untuk kelestarian bangsa. Jang daharna jang nginumna urusan, ladang-ladangna urusan, gunung-gunungna urusan, tangkal kayuna urusan, laut-lautna urusan, hutan-hutanna urusan. Dititah khulafa min ba'di qaumin sebagai khalifah, sebagai pengurus-pengurus bumi. Kangjeng Nabi Hud teh titah ngukur pantai ieu, datang ke pantai itu teh sabaraha luasna eta pantai, urusan tah ayalah perikanan jang bangsa. Tuh hutan itu teh urusan, itu teh kayu-kayuna teh jang kelestarian bangsa. Tuh gunung itu teh urusan, itu teh gunung tuh itu teh urusan titah diurusan sebagai khalifah. Engke lamun geus dibere hutan ieu teh sekian luasna, ieu lah jajadianna ieu urang urus tanya nangin saha ieu hutan.
laut di pesisir ieu ka pesisir itu teh ukur coba kumanehun atuh di lengkahan bae kurang itu mah kocoprak oh aya sakean lengkah caknya berarti luasna sakean alaan laukna jeung kelestarian bangsa. Tanya coba nangieun saha eta laut gunung urusan khulafa ente jadi khalifah kabehan yuk urang urus diuruslah ieu teh gunung-gunung sanggeus diurus tanya umat maneh nangieun saha. Ayo coba setelah ku Kangjeng Nabi Hud dikitu-kitu tetep bae ngabangkang nood ulah sok tanya-tanya ka dinya ulah sok tanya-tanya ka dinya aing mah riweuh ngadenge sia dasar mah kurang otak meureun atuh geus bae atuh urusan laut kitu teh udah sok kajus nanya nangieun saha tah aing mah teu bener aya teu ngeunaheun ngadenge kos kitu tah ye hutan nangieun sat urang urus bae kurang jual dan lain sebagainya jang urang ngan ulah sok nanya nangieun saha cekeng jeung Nabi Hud falquru ala Allahi la'allakum tuflihun sing areling maraneh kabeh kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere awak jangkung gede tanaga anu luar biasa kuat jeung gagahna kita diukur segala rupa sebab anjeun teh dijadikeun khalifah dijadikeun pengurus kuari geus diurus tuh hutan tuh gunung tuh leuweung tuh daratan kuari geus diurus tuh lautan ieu teh jang urang kabehan sebagai khalifah. Nah ieu teh ditanya ku Gusti Allah teh tanya nangieun saha kok anjeun ngabangkang bae maksudna sing eling kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah eta teh nangieun Allah lamun anjeun nyaho eta nangieun Allah kudu ubudullah maksudna lamun geus ibadah ka Allah la'allakum tuflihun abeh anjeun bahagia di dunia ku Allah dibere fasilitas tuh gunakeun jang kahirupan maneh di akhirat maneh bakal disadiakeun surga lantaran ibadahna ka kula sebagai khaliq eta baheula kuari geus sarobe kitu bae tumatak di Indonesia dijieun berbagai menteri-menteri kehutanan barangnya asup ke hutan keluar jadi monyet jadi maung jantu cenah menteri kehutanan teu jadi maung teu jadi monyet kadeleuna mah henteu horeng hate nama babu lu sarua tuh menteri kelautan wah iya barangnya nak laut silem keluar Masya Allah jadi orang laut jante ganteng malah mah kadeleuna kusia deuleu kuali mun kadeleuna kuali mah nya teh geus jadi karakter orai calangap bae kieu teu meunang aya teri gep teu meunang aya bandeng gep totongkol ge anu kira kakal leg mah nya leg emang kumaha gitu kadeleuna maka dasi Masya Allah aja menteri naon deui geus tah tadi menteri kehutanan geus menteri kelautan geus bari menteri naon deui BUMN sa menterina aing jeung urang lembur ge teu nyara ka menteri geus lah yang masa pira nu hadir lagi orang ketos bojong cikupa ge belah ditu aya urang Pandeglang bareng tadi Pandeglangna di mana ruku udah ke kanan deui aju kanan apa lah kira-kira lamun di lempangan mah sendal jepit biak dua teu mah lain Pandeglang atuh eta mah tuh lain Pandeglang teu mah ka ditu tungtung dunia eta mah teu nyaho ke menteri teh ya urang apa nih gua lamun ditanya menteri aya sabaraha teu nyaho menteri naon-naon teu nyaho urang kuari mah memperhatikan deh menteri luar negeri saha menteri dalam negeri teu nyaho menteri kebudayaan teu nyaho urang mah kuari menteri PDK teu nyaho kuari mah beneran ieu mah beneran bae teu nyaho bahkan ka presiden siasa teu nyaho unik di Indonesia kuari teu nyaho ka presiden acan budak sakola ka anak kula nanya sia teh sakola ya libur Pak libur emang kuari hari naon teu di bejaan Pak guru pokoknya libur tuh baheula mah bae bapak mah baheula di bejaan libur hari anu sebab hari anu henteu ieu mah guruna gitu apalun sih nama Pak sia tah murid ge geus bisa menyebutkeun guru da teu nyahoeun cenah dia teu ngabejaan pokoknya libur bae cenah geus Pak teu nyahoeun di bejaan hari naon teh aya kuari mah geus libur bae masyaallah ieu urang datang ka kos kitu pendidikan ya Allah
cek Kangjeng Nabi Hud fazkuru ala Allah kade nikmat-nikmat ti Gusti Allah balikan deui cek Kangjeng Nabi Hud awak jangkung gede tanaga pohara gagah jeung kuatna endek nyieun naon bae bisa kemudian kanikmatan-kanikmatan eta teh ajang urang kabehan tuh laut tuh gunung tuh leuweung tuh daratan endek nyen imatina kayu pek bae endek nyen imatina batu pek bae endek nyen guha ka jero mangga bae jatanaga gede eta teh hiji nikmat fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun nu penting mah ente kanyahokeun tuh gunung nangieun sa nangieun Allah ibadahlah ka Allah tu laut nangieun sa nangieun Allah ibadahlah ka Allah kanu nyieunna tu daratan nangieun sa nangieun Allah ibadahlah ka Gusti Allah ieu urang anu gagah ieu urang anu jangkung gede nu kuat ieu teh nangieun Allah ibadahlah ka Gusti Allah kumaha ta cek kaum Ad qalu cek kaum Ad no hod merene mengkonon sia cacalaton seneke dewe aja mengkonon Hud aja Nabi Hud kasurupan kaumna kunon haju ka mau Hud ajitana lina'budallaha wahdah maneh datang ka kaula ka kami kabehan kuari endek ditah ngaibadahan Allah hungkul ari eta pangeran urang si Haba si Isbut Sumud haju endek ditinggalkeun wa nadzaro makana abudu aba udah bapa moyang urang bapak urang aki urang uyut urang bawa urang udeg-udeg urang siur urang baheula teh kapan ngaibadahan ka dinya haju kuari urang dek tinggalkeun eta pangeran atuh karunya amat pangeran kudu dikarunyaan ku urang Hud keur manyana teu bisa ngelempang nya teu bisa neuleuh nya tolol sa kaum blon Kangjeng Nabi Hud bingung ieu kiamat sih kabalingan urang lamun nyaritakeun kaum-kaum kota itu blonnya ieu cek cenah ajitana apakah mana ieu datang ka kaula teh ngan sakadar lina'budallah nitana ibadahan Allah wahdah wa nadaro jeung kami ditandinggalkeun makana ya budu abauna anu geus diibadahanku bapak urang bapak kalau terus jadi itu atuh kudu dikarunyaan nya nangis sekian puluh tahun ratus tahun beuh ditinggalkeun kitu bae kumaha lamun urang ninggalkeun nya lempang teu bisa neuleuh teu bisa heuy atuh saha nu deuk ngarunyaan lamun lain urang Hud kaum kubang kawarah teuing dumantak urang kakarak datang ka lembur dulur eta sing hade ngeri di teh haram lah ulah loba omong ngaji mah ngaji bae urusan kredit bae mah urusan kebutuhan eta mah can sakumaha sakitu mah can sakumaha lamun geus kieu ye batu gede ayo sia batu ye sia ayo ngaharamkeun kredit sia ayo sia didagor sia ku aing eta ge sakitu can sabaraha lamun geus sia pengkas ku nya heuh gubli haramkeun ku sia kredit ayo ye batu ye haram halal ya iseunan mah tetap haram sakali deui haram sakali deui ayo ye batu ye ragag haram batu dibantingkeun kalinya tak nyingcet lagi udang kiai bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bil kutiat Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith sieun nyana lantaran pajar setan wah gunakeun Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith Asia nggak kudu jampe nama Gusti direkam ke deui maju teu di puasaan mal manjur teh ulah sok macem-macem ieu teh pangeran nu geus ratusan taun diibadahan ku bapa moyang urang mati tah neruskeun haju kuari titah ganti pangeran ka Gusti Allah hungkul nu teu kadeuleu lah ulah loba omong Hud kuari mah kieu bae lah cek maneh tena tadi afala tatakun nahata tesieun maneh
ku gara-gara teu iman ka pangeran yana ka Allah nu nyieun dunya yen kanikmatan mun urang teh ibadah ka nyana bakal diturunkeun siksa ku ari mah kieu bae Hud fatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin Hud ulah loba omong Hud sia unggal kapanggih dakwah kuari mah eta bae buktikeun datangkeun siksa nu kumaneh diomong-omong mun maneh bener sok siksa kami ngadaguan siksa ya Allah ya Rabbi Masya Allah karim kaumku buang kawarah teh Kangjeng Nabi Hud tadarru ka Gusti Allah munajat ya Allah ya Rabbi abdi teh dakwah diangkat jadi nabi jadi rasul ku Gusti titah ngabeberes umat titah nyokotan jelema ti leungeun-leungeun setan anu manehna dikendalikeun ku nafsu Gusti mah uning abdi terus-terusan dakwah sanajan henteu sehebat Kangjeng Nabi Nuh tapi abdi teh ieu teh dakwah teh geus saseleh Gusti maha uninga ayeuna mah puncak dakwah abdi teh kulantaran geus eueuh nu nuturkeun Gusti haju ayeuna manehana nang tangan kana siksa cenah daripada kieu-kieu teuing mamanehan turunkeun bae siksa tanyanggakeun ka Gusti besi deuk disiksa mah datang ka kitu tak Kangjeng Nabi Hud mentak turun ayat qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijs kuari mah kieu bae Hud antepkeun bae heula kaum maneh mah dakwah bae tapi tetep antepkeun bae tetep Kangjeng Nabi Nuh dakwah ngan diantep ternyata Gusti Allah teh teu nurunkeun hujan di taun eta paila di Yaman sementara lamun aya paila lamun aya kasusahan urang Yaman teh tetep datang nama ka Mekah ka Baitullah nyana tawaf di Baitullah kemudian manehana ngadoa ka Gusti Allah aya salah satu utusan anu diutus ku kaum Ad ngaranna Kil orang terhebat di Ahqaf di Yaman nyana diutus beserta kaum-kaumna datanglah ke Mekah nyana tawaf di Mekah kemudian tas tawaf nyana ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi iski qaumi Gusti hujanan kaum kaula sakumaha Gusti teu ngahujanan ka kaum kaula geus sataun panghujanankeun kaum kaula lantaran geus paila di lembur kaula jadinya teh balik ka imah can diijabah ka karak aya hideung-hideung doang diijabah tapi reut eueuh deui datang deui ka Mekah ke eueuh deui datang deui datang ka 3 taun waila hujan sacek kaca segala nu aya caian mah kunyana disedotan nu mantak urang keur zaman baheula nyaho ka boborosan teh eta teh lantaran paila zaman Belanda nu mantak urang nyaho ka boborosan ditarik ku urang teh anu sok pake samak teh naon ngaranna pandang ditarik ku urang anu ngorana di dahar boborosan geunah tuar tangkal kalapa aya di jero humutna di dahar ku urang lantaran emang zaman hese didinya bangsa boborosan ku hese-hesena pare ge dicabut ku urang terus di daharan boborosna pupucukan anu bangsa ngeunah mah di dahar kecuali pucuk nu hiji henteu teman di dahar nyaho ka centeng ngeunah nyaho ka derawak ngeunah nyaho ka sagala ngeunah nyahona ka bangsa anu gede teh tah naon dah bernuk eta teh aya nu ngadahar bernuk pae matek teh di dahar deui kabelah dieuna kebo ngadahar bernuk bae tapi di zaman modern kuari bernuk bisa digoreng teu naon bernuk kuari cacak gorengeuna di Cianjur manggeus aya teh keripik bernuk dikeripik beuli ku ente moal kebal ge 3 tahun Kangjeng Nabi Hudawa deya qaumi ubudullah ieu kakarak dibere ge teh hujan doang paila urang 3 tahun nah kuari mah lamun teu ibadah ka Gusti Allah teu jembah ka Gusti Allah sunduk kana waktu nu mustahil hingga kana mangsa nu utama God waqa'a
alaikum rizum mir rabbikum. Datang asana siksa kuari. Sabab kula geus ditanyingkir ku Gusti Allah. Kaum-kaumat nu iman ka kaula, nu percaya pangeran Allah, kaula sebagai utusan Allah, ngumpul coba ka dieu. Didarengekeun ku kabehan. Dek ka mana eta Hud? Kula geus ditah ninggalkeun lembur kula berarti bakal disiksa. Ngomong naon, suro. Di aman aya suro. Lalu ngomong Hud dek sisa kumaha, dataran datar. Luas, banjir, jamual di urang mah gempa, jatelok aya di urang mah siksa naon coba. Wallahu alam cek Kangjeng Nabi Hud ngan kula geus ditegor ku Gusti Allah beserta kaum-kaum anu iman ka kaula, kula teh titah kaluar. Pokona mah kami indek butuh sikil deui titah ka Baitullah. Titah ngadoa deui. Nah, kuari ditos ulah elek Hud. Ayo Mas, Hud ngancam indek aya dat. Siksa urang ngadoa ka Baitullah. Baitullah teh ieu teh sebagai penghargaan ti Gusti Allah. Berangkat deui nya jeung kaum-kaum. Nah, Kangjeng Nabi Hudna titah keluar beserta kaum. Apa yang terjadi nanti? Wallahu a'lam bishawab.